Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u ari hadis anu katujuh. An Abdis Somad bin Maghfalin eta tetep katampit ti Imam Abdus Somad bin Maghfal. Qala parantos ngadawuh itu Imam Abdus Somad kana lafad sami'atu. Sami'atu parantos nguping kaula anna Wahbabna Manbahin. Kana sanyana Wahab bin Manbah radhiyallahu taala anhu yaqulu eta ngadawuh itu Imam Wahab kana lafad qara'tu parantos maca kaula fi akhir Zabur dina tungtung kitab Zabur fi akhir Zaburi Dawud dina akhir kitab Zaburna Nabi Dawud shalawatullahi alaihi salasina kana 30 naonana satron satarna. Qala ngadawuh Allah kana lafad ya Dawudu hei Daud hal tadri naha apal anjeun ayyul mukmini ari anu mana wae jalma anu iman ahabbu eta anu leuwih dipikacinta ilayya mungguh kami an utila kana yen manjangkeun kami hayatahu kana hirupna itu mukmin. Qala nyarios Nabi Daud kana lafad la teterang. Qala ngadawuh Allah kana lafad allazi eta jalma idza qala anu di mana-mana ngucapkeun itu allazi la ilaha illallah kana lafad la ilaha illallah yaqsya'arra tah ngageter naon jilduhu kulitna itu lazi warta'adat jeung ngadeg-deg naon mafasiluhu pirang-pirang bubukuanana itu lazi fa inni tah saanyana kami akrahu eta mika benci kami lahu pikeun itu lazi bidzalika kusabab itu qaul la ilaha illallah al mauta kana maut kama yakrohu seperti yen mika benci atau mika ngewa saha al walidu kolot liwaladihi pikeun maut anakna itu walid walakin labudda jeung tetepina misti eta mawujud lahu pikeun itu lazi minhu tina itu maut. Ini sanyana kami uridu eta ngamaksud kami an usirro kana yen ngabungahkeun kami hu kaitu lazi fi darin di hiji tempat siwa hadhihi dari anu salianti ieu tempat nya dunya teh fa inna na'imaha dasanyana nikmatna itu dunya dar hadhihi dar balaun eta balai waroho aha jeung saanyana kesenanganana itu hadhihi dar syiddatun eta pakewuh wa fiha jeung eta tetep di itu hadhihi dar aduun ari musuh la ya'luna anu henteu ngalaleikeun itu adu kum ka aranjeun kabeh khobalan kana karuksakan ya jeri anu berjalan itu adu mingkum ti aranjeun kabeh kama jaroddami sapertikeun berjalan getih min ajli zalika tina arah-arah itu mazkur. Ajal tu ngaburu-burukeun kami auliyai ka pirang-pirang wali kami ilal jannati kana surga. Laula zalika lamun mah teu aya eta madkur laula zalika lamun mah teu aya ari itu mazkur eta aya lama mata tah moal maut saha Adamu Nabi Adam wa waladuhu jeung anak turunanana Nabi Adam hatta yunfakho nepi ka yen ditiup naon fissuri sangkakala. Qauluhu dawuhan Allah lafad la ya'lunakum khabala eta aela yuqassiruna tegasna henteu ngalalaworakeun itu aduun berarti imah fi fasadi umurihim dina karuksakan pirang-pirang urusanana itu aduun wal khobalu jeung ari khobal al fasadu eta karuksakan wa bihadzal isnadi jeung eta tetep kana ieu isnad hadis
riwayatun ari hiji riwayat an Anas bin Malikin anu katampit Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ngadawuh itu Imam Anas kana lafad qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad man saha jalma qala nu ngucapkeun itu si man kana lafad la ilaha illallah wa madda jeung manjangkeun si man ha kana itu la ilaha illallah hudimat tah diruntuhkeun lahu pikeun si man naon arba'atu alafidan bin opat pirang rebu dosa minal kabairi anu tetep tina pirang-pirang dosa gede qala parantos ngadawuh kana itu hadis saha Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa waroda sareng dongkap fi majelis tafsiril Qur'ani dina majelis tafsir Al-Qur'an li Syekhil Imam Az-Zahidi kagungan Syekh Imam Az-Zahid Ya'quba nyatana Syekh Ya'qub Al-Kasai rahimahullahu taala nawan anna Hazim bin Wulad sanyana Syekh Hazim bin Wulad radhiyallahu taala anhu marido eta teu damang itu Syekh Hazim fa teras dongkap itu Syekh Hazim tobiban ka dokter fa khoda teras marios itu tobib nabdahu kana denyut jantungna itu Syekh Hazim qala nyarios itu tobib kana lafad laisa teu aya fihi eta tetep di itu Syekh Hazim naon illatun panyakit walakin isalu tetapi nakudu nanyakeun aranjeun kabeh hu ka itu Syekh Hazim an halihi tina tingkahna Syekh Hazim fa innal mar'a dasanyana hiji jalma a'lamu eta nu leuwih nyaho bisyanihi kana kalakuanana itu mar'un fasaalu terus nanyakeun itu jalma-jalma hu ka itu Syekh Hazim qala nyarios Syekh Hazim kana lafad laisa teu aya fi nafsi eta tetep dina diri kaula naon illatun panyakit wa illati jeung ari panyakit kaula al khaufu eta sieun minallahi taala ti Allah taala al azizi nu maha gagah Allah al wahhabi tur anu seueur maparina itu Allah wa khauful aradi jeung eta sieun ku poe kiamah wal hisabi jeung sieun hisaban amal wa khaufu zawalil imani jeung mikasieun leungit iman wa asiru jeung jadi kaula mustahiqqon eta anu ngahak lil azabi kana siksa fatuba tah ari kabagjaan liman eta tetepikeun jalma kana anu bukti naon khurujuhu kaluarna itu si iman anid dunya ti dunya bil imani kalawan mawa iman bil imani eta tetep kalawan mawa iman wa masiruhu jeung pangbalikanana itu iman wa masiruhu jeung pangbalikanana itu iman ilal jinani eta tetep ka surga wa hukiya jeung dihikayatkeun an Abi Bakr bin Abdullah al-Mazani katampi Syekh Abi Bakar bin Abdullah al-Mazani rahmatullahi alaih naon qala lafad qala parantos ngadawuh Abu Bakar inna mulkan saanyana hiji raja minal mulukin tetep ti antara pirang-pirang raja kana eta bukti itu muluk mutamarridan eta anu bedegong ala rabbihi ka pakeanana itu muluk ta'ala barina maha luhur itu rabbi faghaza tuluy merangan hu kaytu muluk saha al muslimun kaum muslimin pirang-pirang jalma Islam fa akhadu teras nangkep itu muslimun hu kaytu muluk saliman barina nu salamet faqalu tuluy ngomong itu muslimun kana lafad bi ayyi syai'in ku cara naon naqtulu maehan urang sadayana hu kaytu muluk litamarrudihi karena bedagongna itu muluk ala rabbihi ta'ala ka pangeranana itu muluk ta'ala bernama luhur itu rabbi fajtama'a tuluy kumpul naon ra'yuhum pamadeganana itu muslimin ala ayyaj'alu kana yen ngajadikeun itu muslimun hu ka itu muluk fi qumqumin dina fi kumkumin dina kastrol azimin anu gede itu kumkum wasaddu jeung nutupan itu muslimun ra'sahu kana huluna
kana sirahna itu muluk. Wa uqadu jeung ngahurungkeun itu muslimun, maksudna kana seuneu tahtahu di handapeunana itu kumkum. Oh aya di payun wa uqadu jeung ngahurungkeun muslimun tahtahu di sahandapeunana itu kumkum annaro kana seuneu. Walamma wajada jeung samang-samangsa ngarasa itu muluk harorotan nari kana panasna seuneu, ja'ala tahtu mandang itu muluk yunadi eta ngagero itu muluk alihatahu ka pirang-pirang pangerana itu muluk, allati anu abada anu ngibadahan itu muluk hum ka itu lati min dunillahi tisalian ti Allah. Ngucapna teh atau ngagerona teh kana ieu cenah ya lata hei lata khalis kudu nyelametkeun anjeun ni ka kaula, ya habilu hei habil khalis kudu nyelametkeun anjeun ni ka kaula, ya uzza hei uzza khalis kudu nyelametkeun anjeun ni ka kaula, mimma tina kasusah atawa tina perkara ana anu ari kaula fihi eta tetep dina itu umma. Ya habilu hei habil kuntu geus bukti kaula amsahu eta sok musab kaula rosaka kana hulu anjeun. Wa khadamtu jeung geus ngaladen kaula ka anjeun kada kalawan sakitu, wa kada jeung kalawan sakitu naonana sanatan tauna. Fakullamal taja'a tah samang-samang sanyalindung itu muluk ilaihim ka itu ilah teh, tazidu tah nambah-nambah naon haroratun nari panasna seuneu. Falamma alima tuluy samang-samang sageus nyaho itu muluk annahum kana saanyana itu alihah laisu eta henteu atawa lain itu alihah yughnuna eta nyukupkeun itu alihah anhu ti itu muluk. Fa aisa tah putus asa itu muluk minhum ti itu alihah. Wa raja'a jeung balik itu muluk ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala, wa nada jeung ngagero itu muluk fil kumkumi dina jero kastrol kana lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'asa tah ngirimkeun sa Allah ta'ala ghaithan kana hujan minas sama'i ti langit, ala tilkan nari kana eta seuneu, fa'atfa'a tuluy mareuman itu ghaith ha kana itu nar, wa ba'atha jeung ngirimkeun Allah rihan kana angin, fahamalat tuluy mawa itu rih al-kumkuma kana kastrol ilas sama'i ka langit, faja'ala tuluy tumandang itu kumkum yatajaljalu eta kakalayangan itu kumkum bainas sama'i di antara langit wal arodi jeung bumi. Kebayang kastrol gede kakalayangan antara langit jeung bumi. Wa huwa bari ari itu muluk yaqulu eta ngucapkeun itu muluk kana lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta goba nepi ka yen ngiles itu kumkum anil basori tina paningali panon. Suma alqat tuluy ngaragragkeun hu kana kumkum naon arriyahu angin baina kaumin di antara kaum, la ya'rifuna anu teu nyaraho itu kaum Allah ka Allah, fa akhadhu tuluy nyarokot itu kaum hu kana kumkum, wa fatahu jeung pada marukakeun itu kaum hu kana kumkum, wa akhraju jeung ngaluarkeun itu kaum hu ka itu muluk minal kumkumi tina eta kastrol teh. Faqulu tuluy ngomong gitu kaum lahu ka itu muluk kana lafad man eta saha anta ari anjeun, wa ma jeung eta naon kisatuka ari lalakon anjeun. Qala nyarita itu muluk kana lafad ana ari kaula mulkun eta hiji raja fi maudhi'i kada di tempat anu, fa akhbaro tuluy ngabejagkeun itu muluk hum ka itu kaum an kisatihi tina kisahna itu muluk, wa halihi jeung tina tingkahna itu muluk, wa aslamu jeung arasub Islam itu kaum jami'an kalawan sakabehna. Kantun al haditsus tsaminu cekap wallahu a'lam bissawab.